Nun iya. Aduh. 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 Ada sapi bisa dinaluhur imah sih, neru genteng kumaha carita na euceuk. Mang. Bisa hiber tak kumaha ieu sapina? Bisa kana luhur imah nu genteng geuningan. Oh, sieun dipencitnya sigananya. Sakadap dia rek Idul Adha meureun manehna sieun dipencit terus naik we kanu ieu kanu luhur imah kana genteng. Kan kumaha naekna? Aku teterekelan kanu tembok malnyana. Mun monyet mah meureun bisa. Ini mah sapi, awak lagi gede badag berateun tur teterekelana. Terus juga monyet kan tereket mah sapi mah awak badag gitu mah hese hul naik nage bisa naik gitu. Boga jangjang hiber gitu meureunnya. Geus tong dipencit sieuna datanya. Ieu nu bogana tong dipencit sapina. Sieuna da takut naik kana genteng mah sieun dipencit Idul Adha jadikeun rendang. Manehna teh naik we lah sieun. Cari aman. Imah kuat sarua kitu eta. Aduh, ayo bae Gusti. Ya mongon.